Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat. Allah ana inda dhanni 'abdi bi, aing mah kumaha sangkaan hamba aing ka aing, tidinyalah pangkat urang, keyakinan urang, sangkaan urang ka Gusti Allah. Sakadar ngomong kos kitu gampang, praktek, mari praktek. Guys, tadi makhluk keluar-luarkeun. Guys, ayeuna dunia keluar-luarkeun. Aya nu bisa keneh tah kos kitu mah. Ngaluarkeun dunia di jero hate loba keneh tah nu bisa. Tayang. Mimitina mah lalagaan ka dituna jadi bebeneran. Ongkos bobogohan ka ditu boga beneran. Ongkos main bola mimiti nonton, kedua tren, katilu jadi pemain beneran. Kitu kabeh ge. Mimiti ku ari ang-angan heula aing minta ka Allah, Gusti bere abdi ulah resep kada dunia. Aing dibere mualnya. Susah mualnya ang-angan kan. Tas belangkeun baik. Gusti, bere abdi ulah resep kada dunia. Bere abdi ulah resep kana dunia. Mulai tak bae dibere teu hayang dagang. Tak dibere teu hayang tani. Dek dibere teu hayang segala anu urusanana urusan perduniaan. Dibere teu hayang heula tah. Cenah kula geus teu hayang. Bener ja? Bener ka warung ge tutup. Emang atuh rugi bae di awal. Tama lain teu hayang frustasi. Nah, dibere teh hayang mimiti kos kitu lah, dagang dibere teh hayang, tani dibere teh hayang, segala dibere teh hayang. Kuai mulai geus silaturahmina geus teh hayang eusi dunia. Mun diondang geus teh hayang amplopna. Lurus, bersih. Hiji Allah, boga keyakinan Allah. Beda geus ngalengkah lagi Allah hiji loba nu bisa teh kos kitu guari manusia makhluk picenan sebab dunia mah makin diabaikan makin datang, makhluk makin diabaikan makin datang. Dicoba ku Gusti Allah sia bener ieu teh embung kana dunia, sia bener sia teh embung kana dunia, mimiti dagang embung, tani embung, segala rupa embung. Dicoba ku Allah melalui pamere-pamerena goyang henteu. Edeg henteu sia. Ayo sia. Ayo, bener henteu. Guys, setahun 2 tahun bisa ternyata. Kaganggu ku dunia. Dunia pakai lalagaan, kos kaleci be, kontrak kaditu. Bangun pondok, bangun majelis, makin miskin, pakai lalagaan ngaranna. Guys, wari, makhluk itu kayak ini, didatangkan. Timimiti jelema leutik datang ke jelema gede, timimiti rakyat datang ke pejabat, timimiti nu susah datang ka nu sugih, unikna timimiti nu sehat datang ka nu edan didatangkeun ku Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'id al-Khudri, riwayatkeun isun saking Ki Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, muga-muga dilarban dosa Allah anhu saking Abi Sa'id al-Khudri. Wala ngucap ya Abi Sa'id al-Khudri, ngucap ing lafal ja'at Zainabu, teka sapa nyi Siti Zainab, imra'atu Ibni Mas'ud, dadi bojo wadone Ibni Mas'ud. Faqalat baga ngucap ya Zainab ya Rasulullah, Kangjeng Rasulullah, innaka amarta al-yauma bisadaqati, ing satuhune tuan iku marentah tuan ing dalem dina iki kalawan sedekah. Gusti ayeuna nitah sedekah. Pakana indi huliyun li, lan ana ikut tetep ing dalam sanding isun apa papaes kang tetep kade insun. Abdi gaduh kongkorong gelang nu abdi. Paradu ana tasaddaqa bihi, maka garepakeun ingsun nyata gawe sedekah ingsun bihi kalawan huli. Abdi rek sedekah ku eta papaes sakumaha parentah tuan. Hayang sorga ngeunaheun ngadenge para sahabat mah haju narurut. Di urang mah tita sedekah teh
marah malah mah sok itu sakene batur ka aing sedekah mah lain aing ka batur jadi ngadalil deui mantak hirupna sakikituna bae babaturan teh jeung jurig bae kuntianak bae bae batur solihin aya ngaran solihin. Faza'ama Ibnu Mas'ud maka ngaku sapake Ibnu Mas'ud annahu wa waladahu ahaqu man atasaddaqu bihi alaihi. Satuhune ya Ibnu Mas'ud lan anak ke Ibnu Mas'ud iku leuwih hake wong kang gawe sedekah ingsun bihi kalawan man alaihim ing atase Ibnu Mas'ud lan walad. Ai salaki abdi Ibnu Mas'ud bantama salaki ge salaki nu kadua anyar susah cek salaki abdi yakni Ibnu Mas'ud teh cek manehanana nyana jeung anakna leuwih hakna jelema nu kuring nyodakohan ka eta jelema terhadap anjeunna jeung anakna. Jadi cek salaki ka kaula enab gitu kan ka pamajikan bro. Sebenarnya mah sedekah mah ulah kudu kata tangga atuh mendingan ka kaula jeung anak kula tah eta bae leuwih hak sebenarnya mah kadengkeun kan salaki eta ye isi bener apa henteu sih masa sedekah ka salaki bener apa henteu sedekah ka salaki jaya ge Kangjeng Nabi mah ditake ka batur. Lah mending nanyakeun we ka Kangjeng Nabi. Tuh di zaman Kangjeng mah kan naros ka Kangjeng. Di zaman tabi'in sahabat naros ka sahabat. Zaman sahabat, zaman tabi'in naros ka tabi'in. Wari lamun nanya ka Haji Pendi, wah moal selesai. Moal selesai urusanan. Misalnya anu kitu, Haji, emang bener ieu sedekah ka salaki. Cek jalan ke heula gitu. Pagolan Nabi maka ngucap sapakan jeung Nabi sallallahu alaihi wasallam sedekah Ibnu Mas'udin bener sapake Ibnu Mas'ud. Nah, atuh bener Ibnu Mas'ud da sedekah mah mending ka salaki jeung ka anak. Sebab zaujuki wa waladuki ahkumat tasaddaqti bihi alaihim. Utawi salaki sira wadon jatane Ibnu Mas'ud lan anak sira wadon iku leuwih hake wong kang gawe sedekah sira wadon bihi kalawan eman ingat se zaujika waladuk bener salaki maneh Ibnu Mas'ud anak maneh ta anak-anak Ibnu Mas'ud leuwih hak disedekahan terhadap nulian sebab salaki maneh kan susah tah lamun urang kawin ka awewe nu sugih aju pamajikan urang teh deuk sedekah ulah jauh-jauh ka salaki bae ngeunaheunnya di sedekahannya numpakan aduh tuh seuri wae anu kitu bae seuri heran aing mah aya ngeunahna doang Rahul Bukhari geus gariwayat ka dua hadis sapa Imam Bukhari masyaallah karim Al-manal ijmali utai kilaiki kumanda ka masa ijmal as-sadaqatu 'alal aqrabi afdalu minas sadaqati 'alal ba'id. Utawi sedekah ing atase kang leuwih parek iku leuwih utama tinimbang saking sedekah ing atase wong kang adoh. Sedekah ka para karabat-karabat nu deukeut leuwih utama tibatan sedekah ka nu jauh. Memeh ka batur atuh dulur heula. Zalika utai mangkono sedekah 'alal aqrab afdalu iku li ana kana satuna sedekah sedaqatu wa sedaqatu silaturahmi sedaqatun wa silaturahmi yaiku sedekah lan nepungakeun sanakraket maan hale bareng dadaran sedekah ka dulur mah nya sedekah nya nyambungkeun rahmi ai urang mah pan ai ka batur ngajek-jerek bae ai ka dulur waduh nginjem ge teu mere eta teh aneh eta. Urang neangan di Cikupa kos kitu tipena terus di Sepatan gitu di pondok gitu Cilongok doang nu mantep aja. Masya Allah. Wali hadalan karena iki-iki sadaqatun wa silaturahmin haddas syari'ul hakim.
ngagegere sa pasyari wal hakim ala taqdimil aqarib ingat seandingikeun pirang-pirang karabat pitasadduqi ing dalam gawe sedekah alal ajadibi ingat pirang-pirang wong lian kulantaran memang aya sedekah jeung silaturahmi maka syari ngagegere nitahan sedekah ka para karabat geus urang lamun boga sedekahkeun eta bae heula ka adik-adik mamang ua-ua eta heula karak kadengeun masyaallah ieu mah aya adi kadenge be cadak kakak beuh mere deui ka anu aju kakana ge ngadege mere deui cenah ka si anu beuh aing mah diliwat-liwat asana cenah meureun bunga mun disodakohan heula cecekna maning ka dulur heula ieu mah kadenge be bejana si anu dibere aing teu lah aing mah deuk suka bumi benengan telu tuh kan bener bae aya cenah jan nitahna ge ka Habib nangan teluhna ge ya Allah ya Rabbi eta bibit teluh eta sebenarnya mah tuh coba lamun ka dulur-dulur heula kadenge ka batur cak dulurna atuh boro-boro ka batur koru ka urang ge geus pohara jasa meujeun atuh ja urang ge ayeuna boga mah tilok diliwat geus kadu sejen beuh kakak urang hebat amat mun kakak teh mah adi urang hebat amat sumarambah nya nama sedekah teh pantes nya nama kawin 2 3 ge tuh kan geunah didukung ku dulur pantes nya nama kawin deui ge geus didoakeun cenah ku adik kami yeuh lantaran bageurna lain ka kami bae kakabehan ge pohara tuh coba lamun bageurangan ka batur urang ka adi henteu eta deui cek cenah kawin deui teh ku galedeg doh henteu geunah henteu bener-beneran nya tuh kan nah ayeuna ku baramba make ge didoakeun malah mah dititahan deui ka kakak karak 2 kan cak atuh maningan 3 ka sakalian lah ka geus didukung masyaallah tah urang hayang menang dukungan teh bageuran geura ge dulur bageuran ge kakak mending kawin deui bae sebab naon asal butuh mobil diinjeuman mun geus dileungeun dulur tilok dicokot deui sadianter keuna malah mun nginjeu mobil ditanya jang bensin aya deueuh beuh sorga tah ieu mah aya adik Waalaikum sia rek make mobilnya tah aing mah dek ngongkosan sakali mantok dah hese sia mal bisa sia mah ngurusanana kurang oli segala naon udah make encan dinasehatan mah terus bae tah eta kos kitu aya ku di jelema ge mantak aju dibere susah ku Allah eta kitu aju ngomong di ka batur aing mah dek ngongkosan ja daripada nginjeman mobil ka dulur mah tah eta kan ciri-ciri pelit teh kos kitu mending ngongkosan ge aju meujeuna mah misalnya ke Bandung aja dibere 10.000 ieu mah henteu ka Bandung ngan bere 200.000 kaluhur teu kahadap henteu dicokot ngan ajupan nya nang aduh Gusti turunkeun galedeg nah iyalah lamun urang hayang urang dukungan nah bageuran engke ge dukungan ti dulur-dulur ge aya ge timbul ge kalah ulah kawin deui ka emang kurang eta kakak pamajikan bageur kurang mah karunya tuh bageuran pamajikan berarti pamajikan anu sok bura bere tah ka dulur-dulur engkena dilarang ku dulur ulah kawin deui bageur jasa pamajikan kakak mah kula mah embung ngadege pamajikan kakak ceurik lantaran bageur jasa emang sok naon sih teh ih kula mun teu boga dibere boro-boro aju mere nginjeuman ge tiluk mere dibayar geus ka ulah kawin deui dilarang ku dulur coba lamun pamajikan medit kak kawin habak eta teh kos kitu gas candu habak sia mah ditahan nyandung emang sia teh nyawa aing enggeus kacolongan oreng budak sia mah ngomong nyararandung mah lulu emang aya nu teu nyandung sok ngomong-ngomong nyandung aya nu nyandung mah tilok kos copet tilok ngomong copet tilok sebab pelampiasanna ka ngomong berarti ka ngomong aya pamajikanna asal diganti-ganti ku cenah ngaranna pamajikanna Sarwiti engke Jenab kejadian tuh diganti deui ku cenah engke Hindun Jenab sayang ka dieu Hindun
Tetanggana kan kaget. Loba amat teu pabajikanan. Nah, Enap, Hindun, Sarwiti, berarti 3. Tanya, Kang pamajikan sabaraha? Loba omong. Lain kadang da Enap, Hindun betul. Lah, ngaran-ngaran ku aing dilobakeun. Kawin henteu. Itu bisa kawin lobakeun bae ngaran pamajikan. Anggap Enab, anggap Hindun gitu. Jelema eta keneh. Sarua jeung bohong. Geus loba omong. Fa iza kana zaujul maratil ghaniyah faqiron, maka tatkala ana pasalaki wong wadon kang sugih iku fakir. Di mana salakina nu kawin deui teh fakir, jaza yautuha. Maka wana ngapangawehakeun mar'ah zakat amaliha ing zakat hartane mar'ah lahu kadue zauj. Lamun hiji awewe sugih kemudian boga salaki kuari susah nu kadua aju pamajikan dek zakat menang ngaluarkeun zakat ka pamajikan tapi lain mazhab urang sing ade wabihi lan kalawan jawazu eta zakat qala jumhur ucap sapa jumhur wa qala fa bidzalik Abu Hanifah lan yulayan dalam mangkono jawazul i'ta sapa Abu Hanifah wala yadurru ruju'u dzalikal mal 'alaiha wala yadurru wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim wa qala Gamba qala Allah Ta'ala kaya oleh ngadawu safa Allah Ta'ala ngadawu ing lafaz ana inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu hina yadhkur utawi ingsun iku tetep ing dalam sanding sangkaan hamba ingsun kalawan ingsun lan utawi ingsun iku tetep sumertane abdi waktunen eling ya abdi di ingsun wa idza dzakarani fi nafsi dzakartuhu fi nafsi lan tatkala eling ya abdi ni ingsun ing dalem atine abdi maka eling ingsun ing abdi ing dalem zat ingsun wa idza dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in ahsana minhu lan tatkala eling ya abdi ni ingsun ing dalem golongan kang akeh maka eling ingsun ing abdi ing dalem golongan kang akeh kang leuwih becik minhu tinimang saking mala'in utila fal maradu minhum maka utai kanan karapakan minhum saking kabeh ban fi wujudil insan iku wong kang tetep ing dalem wujude insan wa huwa lan utaya man fi wujudil insan ta ilmu tafakkuri iku ilmu tafakkur kama qala alaihi salatu wassalam kaya oleh ngadau kangjeng nabi iku tetep ing atase kangjeng nabi uta rahmat lan salam tafakkur sa'atil khair nyaritakeun tentang sir al-insanu sirri wa ana sirru hanya Allah nu uninga sebab merupakan rahasia lamun manusia geus dijadikeun kakasih Allah hanya Allah nu uningan secara zahir malempang bareng dahar bareng nginum bareng sare bareng ternyata jero kolbu dan nu berbeda horenganannya nama jadi sirullah rahasia Allah manusia rahasiaku dan aku rahasianya sebab naon sebab per detik per menit na ta'alluq ka Allah masih wallah geus eueuh di jero qalbuna bisa kitu sangat bisa lamun jelema dibisakeun ku Allah haga Allah taala wallahul mu'ti wa ana qasim cek Kangjeng Nabi Allah anu merek kulima sakarang ngabuga ngabagi doa kuri ngabagi tentang harta kuri ngabagi tentang ilmu kuri ngabagi tentang rahasia-rahasia nu mere nama Allah hanya Allah nu merek
numantak para aulia Allah terus dizarahan sebab jadi rahasia Allah. Henteu maot wali Allah mah. La taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun yurzaqun. Biasa arwah-arwah roh para wali Allah ngahiji jelema diangkat jadi waliullah rohna geus bisa nyambung sebab nyana geus teu ngaku ka awakna. Nah, jadi satungtung loba nu diaku ku urang encan jadi rahasia Allah. Sebab batinna masih kene kacampuran ku aku-akuan. Inna ilmal batin sanyana ilmu batin tesirun min sirri rahasiatina rahasia kaula. Ajaluhu fi qalbi ibadi nu ku kaula dijatangkeun dijadikeun di kajero hate hamba kaula. Wala yaqifu alai ahadun gairi nu nyaho. Karena rahasia tersebut salian ti kaula. Nah, hadis qudsi cek Kangjeng Nabi. Ana inda dhanni abdi bicak Allah. Kaula kumaha sangkaan hamba kaula terhadap kaula. Ieu mahal. Jadi jelema teh kayakinanna teh kumaha sangkaan-sangkaanana. Kumaha pengakuan-pengakuanana jeung kumaha anggapanana. Lamun aya kene anggapan salian Allah di jero hatena kahalangan berarti rahasia. Ulah aya nu dianggap. Lamun urang nganggap bagus kana cincin diasupkeun ka jero hate Allah katutupan ku bagusna anggapan urang terhadap cincin. Dipake keur ngaji ge 5 cincin. Naon anu kurang dianggap bagus? Ayo. Lamun urang nganggap bagus kana jas, sanajan panas poe ge dipake bae, Allah kahalangan ku bagusna jas. Aduh, embungeun disangka kahalangan teh embung. Ngaku kurang sehat, teknyaan gitulah sehat. Tuh embung nya teh embung. Atuh jaka nyahoan ieu tenang we sih. Naon anu dianggap ku urang teh mulya asup ka jero hate Allah kahalangan ku anggapan mulya salian Allah. Kitu bae geus. Sok geura eta mah tinggal diintrospeksi ku urang. Urang nganggap jabatan teh leuwih mulya tibatan Allah, Allah kahalangan ku jabatan. Urang nganggap mobil teh mulya sehingga aya di jero hate Allah kahalangan ku anggapan mulyana mobil. Urang nganggap bahwa baju teh ieu teh bagus sehingga dimumule ku urang teu meunang ka kotoran seutiga-tiga can ku batur Allah kahalangan ku nganggap mulyana urang terhadap baju. Barang-barang nu hina ku urang dimumule ai Allah nu geus jelas. Khaliqus samawati wal ard ja'ala zulumati wan nur yuhyi wa yumit dianggap tolol teu urang. Allah nu ngawujudkeun urang kemudian urang nganggap ka makhluk-makhluk Allah leuwih mulia tibatan Allah goblok. Allah nu khaliqus samawati wal ard nu ngadamel langit bumi katut eusina tapi eueuh di jero hate urang malah nu dianggap bagus ku urang teh jabatan tolol bin goblok bin boloon. Sok anggapan naon. Ayo geura-geura anggapan. Urang nganggap bahwa limbah eta mulia lantaran bisa ngahirupkeun urang padahal nu ngahirupkeun mah Allah Subhanahu wa taala eta Allah katutupan ku limbah. Lamun urang ngamumule awewe kemudian ku urang teh dipinang, dimumule digelis-gelis dibagus-bagus Allah katutupan ku gelisna. Anggapan urang terhadap Allah teh pangkat urang di dieu. Lamun aya salian Allah dianggap bagus, Allah katutupan ku anggapan bagusna salian Allah. Nu mantak nu capek teh tah. Eta tah urang tah ngaleungitkeun eta nu hese. Mulai ku urang mujahadah perang jeung nafsu. Cak nafsu baju teh bagus, sia teh ngahalangan ka Allah beuleum ku aing sia baju.
belum baju hayang aing daripada kehalangan Allah ku baju sia goblok tolol sia digoblok-goblok wae cek pamajikan atuh bikeun bekang hook ulah tolol pelit pokos kitu dibikeun ulah tuh ayo lamun Sayyidina Ali katinggalan sarakaat harita kemudian gara-gara kitu neuleuh pagerna doang eureun salat bikeun ku apeh goblok sia pagerna halangan kana berjamaah tinggalin aing sarakaat gara-gara sia pager tinggalin sarakaat doang ieu mah boro-boro sarakaat hampir salat ke newer ka sana sarakaat di waktu 3 rakaat di luar ngurusan karung pan atuh jam 3 10 menit karek lohor Allahu Akbar pas nang sarakaat azan di mushola Allahu Akbar Allah 3 rakaat di luar waktu masih seserian kene bae tolol sadajan cak pikih mah jadi bae eta pake naon eta nu tadi teh tuh datang ka sarakaat newer jasa newer nah wa ana inda dhanni 'abdi bi kuring mah kumaha sangkaan hamba kaula ka kaula diserahkeun ka urang kabehan ndek nganggap kumaha ka Gusti Allah di dijalah pangkat urang namun masih kene kahalangan ku makhluk-makhluk kahalangan ku dunia-dunia Allah teh kahalangan kudu dipake karesep urang urang ngaku dunia mulia Allah kahalangan ku dunia urang ngaku jabatan teh mulia Allah kahalangan ku jabatan urang ngaku bahwa makhluk teh aya anu bisa ngahirupeun urang mulianya agungnya Allah kahalangan ku anggapan urang eta mujahadah urang merenung urang naon anu ngahalangan kae picedan mimiti dunia seseleh urang hayang ulah resep kana dunia penta ka Gusti ya Allah ya Rabb bere abdi ulah resep kana dunia Gusti mah tukang mere iraha abdi dek dibere ulah resep kana dunia abdi ngaharepkeun hate abdi teh supaya ulah resep kana dunia Gusti maha kawasa Gusti maha sagala-galana kedalkeun di hareupeun Allah bahwa urang teh teresep kana dunia sok lamun encan bisa ngedalkeun kos kitu moal dibere-bere aduh cenah sieun miskin eta permasalahanna loba kasih aing dagang ongkoh aju teresep kana dunia isu kumaha rumusna isu kumaha rumus atuh mantak geus mah total moal bisa sia norekat masih kene dagang moal bisa sia norekat masih kene dagang karung moal bisa sia norekat masih kene ngajabat moal bisa sia norekat masih kene kawin deui moal bisa sia norekat masih kene ganti deui baju bo keren jasa artis lain pejabat lain goblok tinggal be emang teu meunang nah beda nu geus usul jeung nu karak suluk usul mah geus teu kaganggu ku Gusti Allah teu kaganggu ku dunia Allah geus mere dideleuanana kana sawah teh geus eueuh nganggapan dideleuan kana jaga jabatan geus eueuh anggapan dideleuan kana pakaian geus eueuh anggapan dideleuan kana kendaraan geus eueuh anggapan nyana sanajan diriung-riung ku manusia diriung ku dunia diriung-riung ku makhluk di jero hate lantarannya na geus ta'alluqna ka Gusti Allah atuh nu kos kitu mah no problem mafi muskilah nah nu bahaya ge nya boga henteu hayalan gede dagang rugi bae sakalina ngayangkeun barang ditipu ya kan rusak ya atuh nasib lama kabeh ge nasib ngan eta embalayat menggantungkan harapan terhadap dagangan Allah na jadi eueuh
gantungkeun harapan ka Gusti Allah ulah ka dagangan, gantungkeun harapan ka Gusti Allah ulah kana pertanian, gantungkeun harapan ka Gusti Allah ulah jabatan, gantungkeun ka Gusti Allah harapan-harapan urang ulah kana kekuatan-kekuatan materi dan lain sebagainya. Waduh cenah sateuh kiai mun babari ge kebo jadi wali. Mantak hese teh jadi wali eta kos kitu. Des 1000 hiji geus bahasa 1001 eta mah pribahasa ku hese-hese boro-boro sapangkat pedagang pejabat petani kiai nah ge hese lain hese hues enak sekali atuh hese boro-boro jadi wali ulah ngadahar duit ti pamarentah bagi seseleh malah dek ngadukeun permasalahan nanyakeun dalilna boro-boro dek jadi wali apik ti dia ti itu titah ulah ngeridit bagi hese malah nyana nanyakeun di mana dalilna ngadu dalil tungtung lama oh berarti di makom syariat na ge encan anggeun geus ulah nyari ke tarekat bersyariat terus ayo sia ditakang ngusur ka kuburan terus datang urang lamun teu ngalepaskeun diri moal bisa lepas naon keluar karesep urang timbullah anggapan sia kunaon emang nu teu dagang Allah sugih beres geus ye mau parangsana ye tah geus gantungkeun teh ka Gusti Allah waduh cenah mah hese makana jadi wali teh hese teh eta ulah aya pergantungan selain daripada Allah titik geus anggapanana kuabeh Allah maha kaya Allah maha kawasa Allah maha kersa Allah maha segala-gala nu ngahirupkeun jeung nu ngamalkeun ge Allah geus aing menyerahkeun sadaya-daya hirup jeung paehna ku Gusti Allah dahar jeung teu daharna ku Gusti Allah beres ngomong nama ana inda dhanni 'abdi bi aing mah kumaha sangkaan hamba aing ka aing ti dinyalah pangkat urang keyakinan urang sangkaan urang ka Gusti Allah sakadar ngomong kos kitu gampang praktek wari praktek geus tadi makhluk keluar-luarkeun geus ayeuna dunia keluar-luarkeun aya nu bisa keneh tah kos kitu mah ngaluarkeun dunia di jero hate loba keneh tah nu bisa tayang mimitina mah lalagaan ka dituna jadi bebeneran ongkos bobogohan ka ditu boga beneran ongkos main bola mimiti nonton kedua tren katilu jadi pemain beneran kitu kabeh ge mimiti ku ari angan heula aing minta ka Allah Gusti bere abdi ulah resep kana dunia aing dibere moalnya susah moalnya angan kan tas belangkeun baik Gusti bere abdi ulah resep kana dunia bere abdi ulah resep kana dunia mulai tek bae dibere teu hayang dagang tek dibere teu hayang tani dek dibere teu hayang segala anu urusanana urusan perduniaan dibere teu hayang heula tah cenah kula geus teu hayang bener ja bener ngawarung ge tutup emang atuh rugi bae di awal tama lain teu hayang frustasi nah dibere teu hayang mimiti kos kitu heula dagang dibere teu hayang tani dibere teu hayang segala dibere teu hayang kuai mulai geus silaturahmina geus teu hayang eusi dunia mun diondang geus teu hayang amplopna lurus lem bersih hiji Allah boga keyakinan Allah beda geus ngalengkah lagi Allah hiji loba nu bisa teh kos kitu guari manusia makhluk picenan sebab dunia makin diabaikan makin datang makhluk makin diabaikan makin datang dicoba ku Gusti Allah sia bener ieu teh embung kana dunia sia bener sia teh embung kana dunia mimiti dagang embung tani embung segala rupa embung dat dicoba ku Allah melalui pamere-pamerena goyang henteu edeg henteu sia ayo sia ayo bener henteu guys setahun 2 tahun bisa ternyata kaganggu ku dunia
dunia pakai lalagaan kos kaleci be kotrek kaditu kadieu ha bangun pondok nah bangun majelis nah makin miskin nah pakai lalagaan ngaranna gas wari nah makhluk itu kayak ini didatangkeun ti mimiti jelema leutik datang ka jelema gede ti mimiti rakyat datang ka pejabat ti mimiti nu susah datang ka nu sugih unikna ti mimiti nu sehat datang ka nu edan didatangkeun ku Gusti Allah nu edan ge datang bae edan darata nu stres darata maksudna nyoba Allah kumaha sia hayu sia menghadapi jelema-jelema nu ku aing emang nang sia nang aing dia datang-datangkeun ku Allah tapi tetep bayar teger Allah loba bisa tah makos kitu mah nu hese nu mana ye kiai mengakui diri urang ceuli ulah dikakunu urang mata ulah diakunu urang irung ulah diakunu urang sungut ulah diakunu urang leungeun ulah diakunu urang suku ulah diakunu urang beteng ulah diakunu urang kubul dubur ulah diakunu urang nu Gusti sadaya-daya nyangakeun ka Gusti bener sih ya mulai dibere torek torek lamun nyana ngomong aju aduh ieu pan ceuli torek pancena lain usia pan atuh aduh-aduhan batal dibere kuari bobogaana teu hudang wow obat segala aya jakban segala naon gua lagi nyawan tinyana eta naon mah aja jakban Jakarta Bandung tarolo laki-laki sukos kitu aing mah garila ngadengeun ge nah pangaruh ka Jakarta bae beunana eta jadi ka Jakarta ge jana mah lain naon meulieun nu kitu bae eta kan berarti teu nyadar bahwa dirina bahwa eta nu Allah padahal mah kan cobaan ti Allah ge sadaya-daya nu Allah tadi urusan tuh seri bae jangan sok ngurusan beureun atuh kege hudang sorangan nu geus kitu mah istirahatkeun seminggu 2 minggu tah aya bae nu nyingkap hudang engke ge nya beda kan aya kanu di imah teu hudang kanu nyingkap hudang berarti penyakit dinu imah ya aduh nah pengakuan eta nu hese ge serahkeun ka Gusti Allah lamun urang geus bisa ninggalkeun dunia bisa ninggalkeun omong kosong ieu mah cerita dia omong kosong ieu mah saha nu bisa atuh coba yeuh omong kosong mah teh ngaji ieu mah lain ngaji pangkat model urang ieu mah nya ieu mah asal nyaho bae heulanannya orang kos kitu teh jadi wali teh orang kos kitu mulai ulah diakui awak urang nu Gusti nyangakeun sadaya-daya pan sadaya kiai emang tadi urus deuleu Kangjeng Nabi Ayub alaihi salam sugih aya di nyana pabajikan loba aya di nyana anak garagah aya di nyana cabut ku Gusti Allah mimiti hartana kabeulem kabeh Kangjeng Nabi Ayub keur salat Allahu akbar toel ku pamajikanana Gusti Rasul harta beak kabeuleuman atuh emang nu Allah ieu seuri Kangjeng Nabi Ayub didatangkeun ku Allah dibeulem ku Allah salat deh Allahu akbar anak jeung pamajikan gideuk masyaallah Allahu akbar anak paraeh kabeh toel si Rasul anak marawat kan aya nu boga diayakeun ku Allah dilegitkeun ku Gusti Allah sadaya-daya ka Gusti Allah nya nama salat deh Allahu akbar gideug kabeh masyaallah harta beak anak beak Kangjeng Nabi Ayub na ku ari dibere borok dek diobatan ku pamaji ulah jakian sehat nang Allah borok nang Allah serahkeun ka nu bogana gideug pamajikanna kabeh kulantaran borok na makin loba bau masyarakat embung kabauan dipindahkeun ka sisi gunung ieu gunung tadi amparan di dinya di darinya bae pamajikanana tarik mundur kabeh mentap mundur kabeh hayang pepegatan tinggal hiji Siti Rohmah
lantaran turunan Kangjeng Nabi Yusuf alaihissalam. Ditawaran tadi ku Kangjeng Nabi Ayub, besi mana hendak mundur dia, oh mau masalah. Ente kau lama, mun pae hayang nyaho kuburan anak, hirup deg urusan, tah perlu na turunan kos gitu. Tak perlu turunan, lamun eker bahagia eker senang bah turunan teu kanyahoan. Tah ketika miskin, nu boga turunan mah hebat. Kakak nu muriang kula mah sakadar ngurusan doang, moal kudu ditinggalkeun ku kaula. Kak, gajen ku kumage kula ngurusan kakak, Kak. Kamari sugih diurusan ku kula, kuari susah kula ngurusan. Ye, anak saha kula baudak. Eta pamaji butuhna turunan tak kos kitu tah. Lamun jeleba kula-kula di mana? Lamun lain turunan teh kitu. Lah Kak, mumpung ngarora kene. Kula ngora kakak ngora. Ai kitu mah kula enggesan ku ari mun mikah hayang teh mah kurang ngora kene. Nah eta tah turunan lemah mah kos kitu. Ai turunan kuat mah moal. Kakak kok kula diurusan. Kamari sesenangan jeung kula, sugih jeung kula, kuari susah jeung kula, Kak. Kan Kangjeng Nabi Ayub kan besi sebab kajian geus ka Allah bae. Mulai kuari geus 7 tahun muriang. 7 tahun bilatungan. Cek Siti Rohmah teh pan kakak teh Rasul Nabi atuh mantak naon ayeuna mah ngadoa bae pasti diijabah. Carekan ku Kangjeng Nabi Ayub, "Hai Rohmah. Aing dibere sehat 70 tahun." Kuari kakaraknya gering 7 tahun sabar artikel eta gering jeung sehat. Namun mana pengurusan endet kaditu geus. Encan saimbang setengah-setengah na acat dibere sehat 70 tahun kakarak gering 7 tahun doang. Ih, cana naon aing mah kae mun geus saimbang karak aing doa. Masyaallah, cek Siti Roh aku puara-puara teh. Ih, teu kekuatan Allah. Salat bae. Allah. Urang mah karak gering muriang puyang setik bae. Ai Mang Haji Pendi ka mana ye? Bau geus dibongker teh ka di kalian. Oh, sakumaha naon karutanana pendekar. Bi. Wah Haji kuduna dari talian. Puyang jasa sakana. Paingan teu berjamaah, boro-boro berjamaah yang salat gente. Gering sakar madak cek Imam Ghazali hayang nyaho goblogna jelema cek Imam Ghazali mah hayang nyaho goblogna goblog Imam Ghazali mah enggak goblok-goblok ka urang kumaha ente datang ka nu meriang ke di ieu di aya ka goblogan jelema datang ke kanu gering. Assalamualaikum. Salam. Oh Bang Haji muriang muhun geus sabaraha poe Bang Haji muriang. Asana geus aya 10 poe mah. Mun 10 poe. Asana sabulan geus aya. Muriang naon Haji? Ieu kudu dianggrui. Geus ka dokter entos diurut entos segala rupa. Tanya kemari. Ai Bang Haji, sehat sabaraha taun? Wallahu alam. Tah cak Imam Ghazali kagoblogan jelema dibere muriang mah eueuh anu teu nyaho ka poe. Mun 10 poe jangan ngomong mun sabulan tapi eta keur sehat menyana tilok dihitung itu tah kagoblogan jelema teh kos kitu eta jago Imam Ghazali eta hayang nyaho goblok da jelema datang ka nu muriang wajen kuku bage dihitungan bae tah poe kunyana hitungan bae poe bala mah geus dieu bae boy aing geus 3 bulan segala teu ngeunah dahar ka hitung kunyana ari eta umur sia geus sabaraha taun 75 eta dibere ngeunah dahar bae teu dihitungan. Tak goblok da jelema dibere muriang saeutik ka hitung eta poe. Atuh teu kabehan. Udah sok aju ngabehan-ngabehankeun. Sorangan-sorangan bae lanan. Ana inda zanni 'abdi bina, nu hebat teh nu hebatna. Wa ana ma'ahu hina yazkuruni. Kula bareng jeung anjeun dina waktu anjeun eling ka kaula. Lamun mana eling ka kaula tak kula bareng. Masya Allah. Ketika orang ingat ke Allah, Allah teh aya di urang. Ketika orang maca Quran, aya maca Quran teh ingat ke Allah, aya.
Ya maca Quran memaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim nu kadeula amplop. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh. Bismillah teh inget ka Allah. Teh inget ka Allah, ieu teh inget tah. Nah inget ka Allah baca lain kos gitu tuh bismillah teh. Pasti rada ngalengis-lengis inget ka Allah. Atau zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, mata bentak, la ilaha illallah, jauh itu bopong. Koneng illallah, illallah, illallah. Fudoli pusia. Tah, itu inget ka Allah. Nah, lamun beneran inget ka Allah, didinya Allah bareng. Ieu cak Allah sih hade. Wa ana mau aing bareng jeung eta hamba di mana nyana eling ka aing. Lamun nyana eling ka aing, aing didinya. Nu mata ketika jelema inget ka Allah, aya Allahan kan berarti. Ulah jaritakeun heulanan kumaha aya bae heula didinya. Ngan urang mah can karasa tah. Ngadatangkeun rasa Allah bareng jeung urang, ieu lah nu mahal. Ketika orang ngayakinkan wa ana ma'ahu hina yadhkuruni, kaula bareng jeung eta hamba waktuna eling ka kaula, urang nyaho tapi nyahona ilmiah. Cak hadis qudsi, aing bareng jeung Allah sebab di mana aing eling ka Allah, Allah aya. Ngan karasa henteu. Nah ieu nu deuk ngadatangkeun rasa, tarekat garana. Salah satu metode adalah thariqah. Aya nu henteu berthariqah ge, pamere Allah langsung nyagakeun sadaya-daya. Nah deuk ngadatangkeun rasa ayana Allah. Ma'iyah Allah wa ana ma'akum eta tah wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Nah endek ngahadirkeun rasa bareng Allah ieu nu mahal tah nu mata ku ali Allah mah sorangan kholwat di kamar sapeupeting indah jasa sebab jeung nu nyieun langit bumi bareng jeung nyana endek kumaha teu indahna nikmat rarasaan salatnya 2 rakaat we bari Allahu akbar ngerenung ngeunaheunana tafakkur jeung Gusti Allah tafakkur ka Allah masyaallah dapas ka luhur ka handap asa bareng jeung Allah kiceup asa bareng jeung Allah denge sora-sora asa dibarengan ku Gusti Allah mahalna rasa barengna urang salat Allahu akbar Allah maha agung urang ingetkan ka Allah urusan inget kan aya nu disungut aya nu di qalbu aya dina ruh eta kan beda-beda ka ingetna Allahu akbar Allah bareng ketika urang ingetna disungut Allah teh ngan sakadar sungut doa ketika Allah urang inget Allah akbar qalbu Allah ingetna di qalbu ieu mah keur carita sompralna ketika urang make roh Allahu akbar roh urang Allah dina roh urang nempel-nempelna Allah teh kumaha urangna hina yadhkuruni wa ana ma'ahu. Nah, penasaran jelema mah kudu penasaran iraha sih kehadiran Allah sehingga terasa bareng jeung Allah. Batur aya nu penasaran sehingga leuleuweungan jeung teuing teu usaha, jeung teuing pegat jeung dunia, jeung teuing pegat jeung makhluk, hiji bae hayang boga rasa bareng jeung Allah. Bulan 2 bulan setahun 2 tahun 13 tahun Imam Ghazali leuleuweungan kakarak Masya Allah karim kaget Imam Ghazali nu baheula di Hujatul Islam kuari embung julukan eta embung cek Imam Ghazali sebab geus karasa ngeunahna jeung Allah ternyata eueuhna naonan hirup ketika urang inget ka Allah sebab geus eueung aku mata lain urang ceuli lain urang ketika lepas tina pengakuan eta karak muncullah ma'iyah kehadiran Allah rasa bareng. Nah, wa idza zakarani fi nafsi wallahu a'lam bissawab. Ieu mah di tahun ka tahun teu karasa ternyata urang geus datang deui ka bulan Sya'ban anu mulya. Bulan Sya'ban teh cek urang lembur mah bulan Rewah. Sebab urang sok arwah-arwah bulan anu mulia Kangjeng Nabi fadlu Sya'ban ala sairi syuhur ka fadli ala sairil anbiya. Keunggulan bulan Sya'ban terhadap bulan-bulan anu lain
ngelehkeunana bandinganana seperti ngunggulan kula kasakabeh para nabi. Lain letik-letik unggul bulan Syaban. Mantap orang digunakan pakai nonton main bola, pakai nonton TV. Ku unggulna bulan atuh ke catatan maksiatna ge unggul. Mudah-mudahan nu ngunggulkeun maksiatna dipanjangkeun umur. Mudah-mudahan amin heran aing mah. Jameureun maksiat kabeh. Dipanjangkeun umur mudah-mudahan. Asa-asa amin lagi. Maksudnya supaya bisa berbakti tobat ka Gusti Allah Subhanahu jauh amat jeung Kangjeng Nabi mah di bulan-bulan nu lain teu pernah full puasa. Tapi di bulan Sya'ban mah full puasana ti tanggal 1 nyambung datang ka Ramadan. Ieu ku unggulna bulan Sya'ban. Malah wa fadlu Ramadan ala sairi syuhur ka fadlillah ala ibadihi hese bandinganana tama keutamaan bulan Ramadan terhadap bulan-bulan nu lain lir teu beda jeung unggulna Allah unggulan terhadap hamba ukuran tama ieu mah keur carita bulan Syaban bae sakitu luar biasa na mun Kangjeng mah menghormati jeung ngamulyakeun bulan Sya'ban nu unggul eta dipake puasa urang mah berleha-leha dibejaan ku bejaan anu komo mun henteu bulan Sya'ban teh lain letik-letik bulan pohara unggulna di bulan Sya'ban tak Kangjeng Nabi nu diriwayatkeun ti Yahya bin Mu'adz annahu qala inna fi Sya'bana khamsata harufin sanyana lafaz Sya'ban eta aya 5 hurufna hiji shin 2 ain 3 ba 4 alif 5 nun hiji-hijina ngandung harti shin ieu ngandung harti as-syaraf was-syafa'ah mulia jeung tutulung pohara bulan Syaban bulan nu mulia jeung bulan nu pinuh nulungan ka hamba kadua ain eta al-izzat wal karamah mulia anu luar biasa tilu ba al-birr nuduhkeun kana bagus 4 alif nuduhkeun kana ulpah aring layet dedet nyaah wa binun nunna eta nuduhkeun kana nur cahaya masyaallah mantap Rajab li tathhiril badan Sya'ban li tathhiril qalbi wa Ramadan li tathhirir ruh bulan Rajab pikeun ngabersihan awak zahir bulan Sya'ban pikeun ngabersihan qalbu hate bulan Ramadan jang ngabersihan ruh mun Rajabna diberesan zahirna bulan Sya'ban diberesan qalbuna bulan Ramadan dirapihan ruhna bulan puasa hiber bulan Syawal hiber apak-apakan geus pokona urang mah kedot biasa ieu teu bulan naon kieu bae pisan tertarikna ku bulan-bulan unggul tah di bulan Sya'ban ieu aya nisfu Sya'ban nisfu Sya'ban eta aya anu makekeun nisful awal malam 15 aya nu makekeun nisful akhir malam 16 urang rata-rata makekeun nisful awal jadi malam tanggal 15 lamun urang nanggalkeun roahna salasa berarti salasa Rebo Kemis
Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, malam Salasa. Sakuari Minggu ta isuk Senin, ta malam Salasa ngaranna nisful awal tanggal 15. Eta nisfuna malam Salasa. Sakali deui aki-aki mah osok malaweung. Ini ngajina osok culak-cileuk ka kutang. Gitu geus nini gitu. Dengekeun ku ceuli ngajina. Ulah ngawuduk bae atuh. Jadi malam tanggal 15-na Senin malam Salasa. Kanjeng Nabi man ahya lailatal idain wa lailatan nisfi min Sya'ban lam yamut qalbuhu hina tamutul qulub. Dah jelema anu ngahirup-hirup maleman lebaran. Idul Fitri, Idul Adha, jeung maleman nisfu Sya'ban. Ye tanggal 15 na malam Salasa diramekeun ku urang dihirup-hirup. Dihirup-hirup teh kumaha maksudna diramekeun pake takarrub ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Pake ibadah malam Salasa teh. Datang ke balukarna lam yamut qalbu moal paeh hatena hina tamutul qulub waktu hate-hate nu sejen malalodar nya nama hirup bae. Ngahirupkeun ngarame-rame malam nisfu Saban ku ibadah ka Gusti Allah hatena bakal hirup. Hatena bakal caang ya sapan ieu hese ge ngahirupkeun hate. Sebab paeh mah cek soleh ge reu riweuh mobil paeh atuh mun kitu berkona paeh atuh ngusru urang boga pamajikan geulis paeh atuh embung urang nangkeupna ge embung kajeun geulis sakumaha ge paeh lantaran nu paling repot urang kakarek ge kawin 2 bulan 3 bulan ieu paeh belum dongkrak antrik napae. Pemajikan kaset tinggal kaset, sugih tinggal sugih. Teu perlu kaset, pokoknya menu penting etana teger. Paeh etana teu berarti. Saya tak lamun geus paeh mah bahaya nu paling bahaya mah sebenarnya mah paeh hate. Paeh hate mah teu meunang neuleuh sendal bagus. Lamun ngaji teh ka dieu geus lain naon nu dideuleuna sendal mana ye nu ku aing disikat teh paeh hatena teh. Paeh tah nu kos kitu teh paeh tah. Atawa dedeuleuan bae mana irang dangora ieu. Paeh teh hatena teh. Paeh. Aya hiji urang Cikupa anu kitu teh. Paeh teh hatena. Ngajina nuleuan rangda bae. Paeh teh hatena. Eta paeh hate teh hese geus dibejan kredit haram lantaran teu hirup hatena malah nambah deui. Kamari maka karas kredit Mio kuari geus mulai neuk kredit Avanza. Paeh teh hatena. Paeh eta pas kitu. Coba ge geura paeh jada mun teu digencet di kuburanana. Ulah main-main. Eta paeh hate teh geus kitu teh teu ngadenge ka aturan-aturan Gusti Allah. Paeh ngaranna hate. Titahna ulah nonton TV. Wow, dijual itu. Meuli deui gede atuh kuari. Modar ka hate da geus. Paeh ka hate. Ini jelas mah kula mah atuh keur ngahijing nu pararae we mah. Keur diriung-riung ku nu paeh mah. Ya unu teu boga TV jaka bagian 5 nu genep TV teh. Jadi Pak kula mah kuari ke diriung-riung jeung nu modar bae. Paeh hate. Sayang bayang hirup hate teh bang kumaha kitu masyaallah. Resep kana dunya paeh teh hate. Resep kana dunya teh paeh teh hate. Teu resep kana ibadah paeh tu kitu hate. Jalamun nu hirup hatena mah teu resepeun kana dunya teh resepna kanu nyieun dunya Allah Subhanahu
wa ta'ala. Per jam, per menit, per detik teh hanya Allah anu diinget tak eta teh hirup hate. Urang mah boro-boro di luar salat, di jero salat teu inget kata. Ka Gusti Allah na teu inget. Ngahayal urang keur salat eta jadi ngeunaheun nikmat ngahayal teh ngeunaheun jasa. Hiji kanikmatan bae geus lokoda salat teh ngahayal. Masya Allah, nu leungit eta sok kapanggihna di jero salat. Eta pan ku bego-bego ada urang salat eta kos kitu. Paeh teh nyarana hate. Tah, ieu aya obat ya kebenaran ieu obat ti Kanjeng Nabi urang, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, obat supaya ulah paeh hate teh ka dunia ulah pati resep. Kamaksiat ulah pati resep komo total eureun urang teh ka ahli-ahli Allah supaya resep kebelah dituna resep urang ngalaksanakeun ibadah teh hirup hate supaya ulah paeh hate malam Salasa urang ramekeun ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala sanajan ku amin rais mah ieu dibidahkeun kajeun amin urang-urang antakeun geus pokona urang mah urang yang namanya lamun nyana nanyakeun dari mana tuh dalilnya nih perep nih tahu nih perep kami teh emang perep apa ini kalau kena hidung lu nih nggak jawab lagi gitu amat ya kami teh siapa dijawab pakai dalil kita tetep baik kudu make perep siapa. Iya Muhammadiyah Persis PKS Bangsa Nugari tutup para rugu ambalaya kuari di urang tak sing hade milih guru sing hade milih babaturan milih rekan lantaran besi tepa teh lain kurap bae eta ismu amin rais tepa bahaya acak-acakan kiblat jadi ngidul kuari eta eta gara-gara tepa anta kos kitu. Masya Allah. Segade kumaha kiai eta ngaramekeunana ulah hese-hese. Salat maghrib, mantap salat maghrib, salat awabin, mantap salat awabin, salat 20 rakaat, mantap salat isya, urang salat isya, mantap salat isya ba'diyah isya, tas ba'diyah isya, salat 100 rakaat. Di beda sholat mambo tilok burung ngap biasa aya deui nu sholat ba'da isya terus datang ka subuh tama beuki abo tama ngan ulah teh kitu teh ulah kecuali jelema-jelema khusus nu dibere wirid ku guru najangnya na bae biasana ahli tariqah nu kos kitu aya salat khusus di malam nisfu Sya'ban jangnya na doang urang sakali deui ulah make salat kos kitu jumlahna bakalna minimal 100 rakaat mun jeung bangsana deui sok diberjamaahkeun ahli suluk osok ngaberjamaahkeun jeung bangsana deui urang mah sakali diulah mun di lembur aya nu salat nisfu Sya'ban urang ulah milu ngan atuh urang itu naon ngaranna ngalarang atuh ulah sabodohnya ngan urang mah ulah milu sakali deui urang mah ulah kabeneran beneran emang embung diulah atuh geus pas jasa sama Masya Allah ulah ya. Lantaran eta mah khusus geus jang urang mah nujang umum ieu lain deui lantaran sanajan dibikeun secara umum ya urang mah moal kuat malam Salasa salat bareng 100 rakaat isukan rumah sakit umum pinuh kunaon ieu salat keur peuting
Jadi iya balu karena iya tebari saleumpang kabeh. Ditaku saja, ditaku Ki Uci. Waduh, iya. Sembarangan meta Ki Uci. Nini papisak. Aki-aki geus pokona teu dari saleumpang wae geus pokona mah. Mendak ku Kangjeng Nabi diatur jang saha ieu salat, jang potongan mana. Hei bangsa potongan tukang nonton TV mah ulah. Ulah ke kajian kumaha ge geus. Ambalaya engke. Hulu di mana, awak di mana. Lantaran ada sholat udah batu husu mantap diulah khusus merena sajang kurang mau ulah sekali deh di lembur sanajan eta kiaina gede ustadna hebat udang-udang nade segede bakul nyana ngajakan sholat di Saban ulah mau ditanya pan siapa milu aing mah dilarang emang hukumna kumaha aing mah teu nyaho hukum teu nyaho bae kiai ulah-ulah bae geus itu kan gitu. Dasar aja di bejaan hukum lagi, aku ngaji henteu non henteu. Ada kitab di lockdown ti, tapi lah sekolah sanawiyah. Semuanya naon, kok gitu kan. Hartina ulah sambarangan yen salat mah. Lantaran salat mah kudu menang ti Gusti Allah atawa ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ieu mah ciptaan salat ieu mah ti ba'dul arifin. Geus nurunkeunana ka ba'dul arifin deui teu meunang secara umum. Besi ieu mah aya nu ngaintrukeun sikeun salat ulah lobat sedekah. Geus urang mah ulah ini. Ulah hukum Nabi bagus. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Saur Abi Hurairah qala alaihi salatu wassalam atani Jibril lailatan nisfi min Sya'ban. Malaman nisfu Sya'ban kaula kasumpingan malaikat Jibril. Masyaallah Kangjeng mah katatamuanana ku malaikat Jibril. Urang mah katatamuan teh ku calo. Kata tamuan teh ku tukang ngadu koto main gaple tetamu urang mah nu kos kadar itu tetamu urang paling banter lurah camat emang eta kata tamuan ku camat emang kumaha gitu teu bagus sebab lain ahli ibadah nya mah ahli SPPT besi aya kiai besi aya ustad kata tamuan ku bupati kata tamuan ku menteri tata tamuan ku camat jeung ku lurah bunga eta rusak hatena si kiai rusak pae eta hatena sebab eueuh dipakahayang ku nyana iwati kebanggaan jeung dunia ajur sama kiai kos kitu tinggal lepekna doang teu bagus mun kata tamuan ku bangsa wali emang aya atuh aya wali nikah mitoha berarti kata tamuan ku ulama ahli ibadah tapi lain ahli proposal kata tamuan ku bangsa kokolot nu bener-bener geus alim ahli ibadah tah eta cek pandangan mata mahina tapi cek pandangan Gusti Allah mah luar biasa saha nu nyaho kiai eta bisa nepaan zikirna taqarrubna deusna saha nu nyaho eta kokolot bisa nepaan tiisna. Kurang kata tamuan ku bupati mah hareuda. Kata tamuan ku menteri hareuda. Kata tamuan ku gitu camat hareuda. Ti iso teh eta kadeuleuna doang. Ngamplop jada 500, 1 juta, 2 juta. Dunia kene urusan. Komo mun teu ngamplop mah ngagereneng we sial teh camat. Datang ongko mereh henteu goblok bae camat. Tungtungna mah ti tajong bae camat ti goblok-goblok. Sakali deui teu bagus hate urang put mun kata tamuan ku lain ahli Allah bunga teu bagus eta teu perlu dikoreksi teh kos kitu tah Kangjeng Nabi mah maleman nisfu Saban kata tamuanana ku malaikat Jibril alaihi Masya Allah mudah-mudahan urang kabehan ge dicepetkeun ye ngan kula mah ulah wakah heulanan mudah-mudahan dicepetkeun kata tamuan ku malakal maut ge bakal
Terakhir orang bakal kata tamun ku malakal maut. Ingat deh teman, malaikat pamungkas teman. Terus kumaha na kiai malaikat tergantung amal orang. Lamun amal orang bagus datang na kasep, tamun anu kasep ingat deh. Mun amal orang jore bangsa ngeredit nonton TV, bangsa hideung malaikat. Tak ingat deh bisa anu hideung. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Malaikat sianya. Kan, hidung ya. Insyaallah. Dah kata tamuan ku malaikat Jibril alaihis. Cik malaikat Jibril ya Muhammad hadhihi lailatun tuftahu fiha abwabus samai wa abwabur rahmat. Ye, ayeuna teh maleman dibukakeun lawang langit seluruhna jeung lawang-lawang rahmat ku Gusti Allah dibuka. Masyaallah. 300 rahmat hiji nu dikumandangkeun di dunia, 290 jaga jang di akhirat. Hiji bae oge kuari indungnya ah ka anak, anaknya ah ka indung, luhur atasannya ah ka bawahan, bawahannya ah ka atasan. Sanajan kuari mah ieu luluhur teu nyaahan ka rakyat, jabuktina jalan teu dibangun-bangun. Aya bae meureun karunya mah saeutiknya ka pamajikan mah meureun karunya, ka anak nama karunya, sanajan ka rakyat nama teu karunya. Bagi-bagi bae meureunnya nama. Dan saukur saceurhil meureun boga karunya. Tah ieu teh hiji teh luar biasa mau bae teu daek ngadahar anak. Mau sakitu galakna anakna teu didahar, tapi pejabat kuari nyepakan rakyat nyaahna geus eueuh. Tapi di dunia masih kene karasa kurang loba kene kadeudeuh jeung kanya hiji masih kene kurang teh oper-operan nyaah ti Gusti Allah. Omong ke di akhirat mah 290. Oh nu mantap bangsa anu sok ngredit ke ka sorga. Sorga punya anak Gusti Allah ka sorga. Alhamdulillahirabbil sanajan ngeridik tetap punya anak Allah 290 atuh teu kira-kira. Ngan dicelomkeun heula ka neraka sagedeung lah sagedeung. Padu dong padu tah mah. Ulah datang ka teu ngarasakeun doang cenah sia mah. Sret adu diangkat deui. Ya geheng mah geheng sih. Ya Allah. Dah malam itu malaman dibukakan lawang langit, lawang-lawang langit jeung lawang-lawang rahmat. Fagum wa sholli warfa rasaka wa yadaika ila sama. Udang salat angkatkeun sirah jeung leungeun dua leungeun munajat ka Gusti menta. Harita Kangjeng Nabi langsung cuma nanya heula bagol. Bagol tu cek Kangjeng Nabi ya Jibril, ma hadhihi lailah ai kitu malam naon ieu? Gola cek Kangjeng Nabi, hadhihi lailatun yuftahu fiha salatu mi'ati babin minar rahmah. Malam ieu malaman dibuka 300 lawang rahmat. Mantap. Allah malaman nisfu Sya'ban, malaman nisfu Sya'ban, yaghfirullahu ta'ala li jami'i man la yusyriku billahi syai'an. Allah bakal ngahampura ka sakabeh jelema anu teu musyrik ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Urang mah teu kafir, urang mah teu musyrik, berarti kena panghampura Allah Subhanahu wa taala. Ngan aya nu diistisna illa man kana sahiran, kecuali sanajan nya teu musyrik jadi tukang sihir eta tetep bae teu dihampura ku Gusti Allah. Tukang sihir teu dihampura atawa nu nyihir teu dihampura ku Gusti Allah. Malam nisfu Saban can tobatkan miceun sihirna teu ditarima. Teu dihampura. Au kahinan atawa dukun, tukang taroh, tukang bade. Nah iya malam nisfu Saban teu miceun kana ilmu tarohna, ilmu badena eta teu dihampura ku Gusti Allah. Al musahinan
nu teu dihampura di malaman nisfu Saban sakitu dibukakeun pintu rahmat ku Gusti Allah tapi nya nama tetep teu dirahmatan ku Gusti Allah ieu adalah jelema nu ngunek kebebasan hatena mudmina khamr teu ditarima ku Gusti Allah yakni henteu dihampura malaman nisfu Saban keur majena gaul rahmat jeung magfirah nya nama teu dibere saha jelema tukang mabok malam nisfu Saban can tobat can ninggalkeun mabok ieu bahaya ieu mah musyrun ala zina atawa tukang zina malam nisfu Saban can ninggalkeun zina nah tetep bae nya nama si keneh ngalakukeun zina yakni can tobat can nyabut can ikhlas tina maksiatna ta eta malam nisfu Saban teu bisa kakenaan ku rahmat jeung magfirah Allah au akil riba atawa tukang ridit teu meunang magfirah Allah akil riba ieu siga lain lalawara lain lalawara Allah ngampura di malam nisfu Saban nurunkeun magfirah jeung rahmat gaur jelema kecuali nu musyrik urang mah teu musyrik yang dikecualikan asal jelema imanna teu ngadaha riba yakni teu ngagunakeun duit riba teu ngalaksanakeun riba teu nyakian riba teu ngalaksanakeun ridit ta eta teu ngalaksanakeun bang nah ieu menang pangampura nu make duit bang teu tobat malam nisfu Saban nu ngridit teu tobat malam nisfu Saban teu beunang magfirah jeung rahmat Allah nutup magfirah Allah jeung rahmat eta ku benci-bencina Allah ku greget-gregetna anu tadi dicaritakeun tukang sihir tukang taro Allah gregeteun jasa jelema nu ngunek-ngunek Allah gregeteun jasa anu ngalanggengkeun terus-terusan minum arak mabok Allah keheuleun pisan termasuk anu terus-terusan zina ieu ge termasuk nu tukang ngalaksanakeun riba Allah keheuleun pisan hingga digaurkeun magfirah jeung rahmat nya nama teu meunang mah geus cenah itu mah kiai di itu aja nu ngredit kiai tinggal kiai dan neraka ge lain yang sata jang kiai malah mah nya mun ngajakan nya pamimpinna pokoknya tidak terkecuali akil riba akal walidain atawa nu keheul ka indung bapa nu nyarekan indung bapa anu teu hade jeung indung bapana malam nisfu Saban jana can tobat can minta pangampura ka indung bapana teu meunang magfirah jeung rahmat Allah insyaallah mana deui wanamam tukang adu domba zulwajhain ngabogaan dua beungeut nu ieu mah ka dieu nu kieu beungeut nu jang ka dieu mah nu kieu beungeut nu jang menghadap ka atasan mah nu ieu beungeut jang menghadap ka bawahan mah nu ieu biasana ahli partai zulwajhain teh kos kieu ieu bangsa kiai-kiai Golkar bangsa zulwajhain nu kaya komo pamimpin nama wah cenah ulah Golkar bae meureun saja nya sawaun saruha kabeh ge kos kitu masyaallah alqati arrahmi atawa nu megatkeun rahmi ka inden kitu na mumbung wauh jeung lanceuk mumbung wauh jeung adi lantaran boga masalah mumbung wauh jeung mamang mumbung wauh jeung uwa nyana embung wau aing datang moal didatangan teu hayang mere moal dibere teu hayang aing mah putus rahmina moal dihampura ku Gusti Allah Allah keheuleun pisan ka jelema nu megatkeun rahmi fa inna haula'i la yughfaru lahum ieu nu tadi dicaritakeun moal beunang pangampura ti Gusti Allah hatta yatubu wa yatruku sehingga tobat jeung ninggalkeun pagawean nu tadi. Masya Allah, lain lalagaan tete akil riba hampir kabeh. Hampir kabeh kuari mah geus kuku perusahaan gede, pabrik misalnya, CP misalnya, PT. Ieu perusahaan wawarungan ge geus make duit
ribaren boro eta tepuguh tekaruh urang meuli kendaraan yang ngridit sarua bae. Ulah main-main urang mumpung masih hirup kene. Umur penyaho buah isuk buah pageto. Ulah kena-kena ngora gagah jeung sugih. Mentang-mentang urang ngarumpak aturan Gusti Allah sahanunya ho can anggeus kreditan paeh. Nauzubillah tsumma nauzubillah min dzalik. Ngeri luar biasa bagi jelema anu selalu dumadeus ka Gusti Allah sieun bisi aya dosa-dosa. Kredit lain masalah leutik gede kos kitu. Lain masalah maksiat leutik nu ku urang geus teu dianggap teh. Maksiat nu lain lalagaan sebab tama aya nas Al-Qur'an. Nas tama lantaran riba na menyolok anu luar biasa. Ku urang kuari geus teu dianggap teh. Minum arak mah ku urang teh di ulah luar biasa. Anak minum arak bagus tage orenganan bapakna ngadahar duit bang atuh sarua bae ngerebek kabehan. Nah ieu kurang coba hate urang supaya hirup malam nisfu Sa'ban urang taqarrub ka Gusti Allah abeh mata hate urang dibere hirup sehingga urang bisa ningali kana jalan-jalan siratal tapi lurus ya Allah. Tuh kitu nya sing hade malah dina kitab Is'adur Rafiq mah aya wa warada hadhihi lailata bismi min Sa'ban. Tu tadi geus kawarid oge dina malam nisfu Sa'ban walillahi fiha utaqa'u minan nar bi'adadi syu'uri bani kalbi. Allah di malam nisfu Sa'ban. Wah, triliunan jelema nu dimerdekakeun dina neraka. Alhamdulillahirabbil alamin. Utaqo atikun utaqo. Aya ribuan, jutaan, triliunan jelema nu dimerdekakeun dina neraka. Keluar. Cek Allah ka malaikat keluarkan merdekakeun geus ulah dina neraka bae. Bi adadi syu'uri bani kalbin pohara luar biasa. Cuman Allah tenele di malam nisfu Sa'ban teh tetep bae dikanarakakeun tama saha la yanzurullahu fiha ila musyrikin hiji jelema musyrik malam nisfu Sa'ban sakitu agungna tetepnya nama dikerebekeun bae. Dua wala ila musahid jelema anu ngunek eta ge sarua bae teu dicabut dina neraka. Wala ila qati rahmin jeung megatkeun rahmi komo datang ka indung bapa. Tambahna aya deui wala ila musabbil izari jeung jelema nu ngagusur-gusur sampingna jubahna calanana datang ka ngangsar ka taneuh ta eta ge teu dihampura ku Gusti Allah malam nisfu Sa'ban masih anger kene. Urang make samping, make jubah, make calana kudu luhureun mata kaki, luhureun mumuncangan. Tah, liluhureun tah. Cara PKS gitu tah. Ngan PKS mah luhur teuing nya nama sabitis. Tuh kitu nya wala ila akil la liwalidayhi jelema anu teu ade jeung indung bapa. Wala ila mudbini khamrin ngalanggengkeun minum arak teu meunang pangampura Allah Subhanahu wa taala. Ramekeun malam nisfu Sa'ban kumaha atuh Kiai? Geus bae urang mah diatur ku ba'dul arifin malam nisfu Sa'ban ba'da magrib ulah ngomong deui. Terus ba'da magrib maca Yasin 3 balik. Yasin pertama coba yang ibadah ka Gusti Allah Subhanahu no maca Yasin katilu minta umur panjang ka Gusti jang nambahan amal ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Cek kita kiai kula maca teu bisa maca Yasin teh coba heula ngan aya iko
Hese tang ngejah teh hese nyambung ke anak hese. Itu bisa kalau maca Quran maca Yasin kudu kumaha tah. Aya mun teu bisa maca Yasin maca kulhu 210. Etik tah maca. Bismillahirrahmanirrahim. Asana aki-aki mah 210 ge olah bahasana mah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad 210 macana. Geus batur baca Yasin nyadang ge bareng diuk di dinya tapi nya nama maca qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad macana 210. Kayak ngadoa bareng jeung pamimpinna ke maca deui ke bareng. Kieu kula mah kul ge patek trok bae. Saya memang ngeuka beuki mah ini. Patek trok bae cenah kieu maca kul ge. Lamun patek trok bae maca kul istighfar bae macana 10.000. 10.000 ya Allah ya Rabbi. Istighfar mah saya tiga astagfirullahalazim hayang rada panjang eta astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi 10.000. Kieu cangkel meureun teh mah emang sia mah kitu kajeun kumaha ge hayang ulah ibadah tapi ka sorga kabade ku aing kajeun kumaha kabade. Anu paling sederhana maghrib, isya, subuh, malam nisfu Sa'ban berjamaah ngad ulah kurang ti 40-an. Maghrib berjamaah 40-an, isya berjamaah 40-an, subuh berjamaah 40-an. Eta bae nu ringan mah tah. Talora maghrib jeung isya rada bisa subuh ya berat ya subuh doang ya Masya Allah. Eta geus deui leuwih ringan cenah yai nu leuwih ringan teh eta tampiling sia mah poe eueuh deui geus atuh leuwih kurang teh eta mah teu ngaramekeun malam nisfu atuh ngaranna teh mah biasa-biasa bae. Malam nisfu Sa'ban kajeun teh ku ulah aya anu nyetel TV besi urang kena bebendu Allah. Geus bae pareuman geus TV di dinya mah. Anak ceurik tanaon geus sabodot teh. Sia mah emang osok anak bayi nu anak cenah aya buku sia. Sok pake tata gedan anak bae anak. Eta geus malam nisfu Sa'ban pareuman. Rek ulah aya. Anu kubaku mah geus ieu mah pokona mah maca maghrib berjamaah Yasin atawa nu teu bisa maca qul 210 atawa istighfar 10.000 terus sapenting 10.000 sakedeung istighfar astagfirullahalazim sakedeung 10.000 teh eta do mantak ngarasa can pernah eta jelema tah can pernah lamun geus pernah mah lah 10.000 mah sakedeung jasa astagfirullahalazim komo lamun ditujukeun mah ku arieu 1000 ka mata astagfirullahalazim wa atubu ilaihi astagfirullahalazim Gusti mata abdi ieu besi dula deuleu lain besi deui ngomong datang sakuari geus loba jasa dosa meurna abdi dek istighfaran 1000 ye malam nisfu Sa'ban keceli Gusti ceuli abdi dedengian besi lain besi deui jaipongan melulu ya diceuli teh oh masyaallah keur ngorana dah nang ning nong nyampura Gusti malam nisfu Sa'ban ye 1000 kaceuli ka irung Gusti aya ambeun lain ambeun pipi batur disedot astagfirullahalazim setan istighfaran 1000 irung terus sungut geus puguh sungut mangeus geus loba jasa tah mangeus gibah teh jeung sajabana sungut 1000 kemudian beuteung 1000 terus dubur 1000 kubul 1000 suku 1000 leungeun 1000 kemudian atuh ayeuna mah golbu teh 1000 geus bakalna 9.000 tah tinggal 1000 deui jangru 10.000 kabeh tuh geus dihitungan ku urang 1000 sakedeung teh istighfar ka sakedeung coba ge laksanakeun ge laksanakeun ge tas isa coba aing kiai teh geus sakedeung sila teh menang 1000 teh pegel ja masyaallah
Gitulah malam nisfu Saban ramekeun ulah obrol-obrol naon isin Allah keur mukakeun pintu magfirah jeung rahmat urang masih kene encan deukeut keneh bae jeung Allah sakitu keur diumbar ku Gusti Allah magfirah teh keur disebar urang masih kene encan beuki kene rugi amat masyaallah iyalah malam Salasa urang babarengan ngalaksanakeun ngaramekeun malam nisfu nu bagus cek almarhum Abah Kulama malam nisfu Saban ulah sare mantak eta dibere wiridanana khusus mas 100 rakaat eta nu khususna atau urang istighfar 10.000 atau urang zikir geus ulah bae ulah sare bae geus malam nisfu Saban besi ngantuk siapkeun ku urang balak bener eta mah tolol atuh ngaran atuh mah make kos kitu mah 2 poe ge bal peuting ge atuh kuat. Piceun kos kada itu teh. Siapkeun tasbih atau Quran atau maca sholawat malam nisfu Saban. Komo nu geus kolot mah beusi teu kapanggih deui jeung nisfu Saban ieu loba jasa panyakit ieu. Cing manis geus aya. Kemudian asam urat geus aya, ieu puyeng geus aya, ieu asana ieu mah. Asana moal ka bawah teu kapanggih deui lah jeung malam nisfu Saban. Enggeus gunakeun malam nisfu Saban rame-ramekeun ulah sare sugan bae puyeng subuh bea nah sekali deui urang ramekeun ku ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala maca yasina deuk berjamaah di masjid di mushola di majelis taklim mangga dek sorangan bae di imah, dek jeung keluarga bae mangga, dek di masjid sorangan mushola mangga. Silahkan dek di mana bae nu kira-kira leuwih khusyuk leuwih mantap ibadah ka Gusti Allah.